Aturan wilujeng patipang dangu pamirsa sereng uap pangulon anu sakuma biasa urang teneraskeun dongeng Sunda Banten opat anu julna Sanggar Pambalangan Sidewata. Pemugia aya hikmahna, aya pulungeunana dunya sareng akhirat urang piceun anu awona, urang candak nu saena pamirsa daya, para eteh-eteh anu tos manto, para akang-akang anu tos ngupingkeun, para ade-ade, hayu urang ngamumule bahasa urang, bahasa Sunda pamirsa daya. Sabab bahasa Sunda teh nya tinggal ti leluhur urang ulah sampekeun leungit pamirsa bahasa Sunda. Mangga purung kasadayana urang nyanggakeun nu judulna Sanggar Pambalangan Sidewata Garapan Uap Panggulon. Mangga kasadayana. Pamirsa daya, ari dua jalmi teh lumampahna teh mapai-mapai pelemburan teu aya jaba eta teh si Barda sareng si Betot. Pamirsa daya, ari barudak dua teh sajeroning lumampah bari galecok ngarobrol. Lain euy Betot, urang teh tos jauh euy lumampah teh. Teu aya laratanana nya eta si Nini Sarina jeung incuna teh si Anggara. Nya pugu Barda, sababaraha pilemburan ya nu kurang disungsi, tapi teu aya budak teh nya. Kitu pamirsa cek barudak dua teh. Pamirsa daya, pok si Barda teh nyerios deui. Nya kemana euy? Nya Betot asa lungse pisan ieu badan teh. Nya pugu Barda, ka mana euy ieu neangan warung ieu mun aya mah. Reureuh heula ieu meuni asa lungse kieu badan teh. Kitu pamirsa cek si Betot. Lain betul euy, bahaya eta budak teh. Lamun ku urang henteu teu kapanggih. Ari sabab pasti kiwara samere nyaho tah ka Nini Sarina sareng si Anggara yen bapa jeung indungna teh nya indung nya si ieu si Anggara kugu urang tah Kiranggala dipaehna teh teh dibinasana teh. Kitu pamirsa cek si Barda. Atuh pugu atuh Barda, lamun sakira teu kapanggih mah teh si Anggara, aduh bahaya pisan eta budak teh. Kitu pamirsa si obrolan barudak dua teh. Bener bahaya ya Barda. Eta lamun dibarenya ku nyaku kiwarasa maksudna mah eta si Anggara teh. Sebab indungna Nyi Indang Sari teh dipaehan ku guru urang nya ti Kiranggala. Kitu pamirsa cek si Betot. Katingali si Barda ngahuleung anjeunna teh siga nu dipikiran.
Pamiara sadaya pok si beteteh nyarios deui. Ari sabab barda euy. Anu nyaho teh anu ningali nya indang sadipayan teh hanya nyangen kiwar sawungkul kitu tah. Nya barda Buku nya tuh bu betot. Lain ku mikir deh kayak sebenarnya kudu kumaha ya teh. Duh, kumahanya kitu pamiara secek si barda teh. Pamiara sadaya ari si betet ngahulang bari jeung nyarios deui kieu nyariosna teh. Nya barda wing asa kaingetan nya kaingetan euy ka guru urang Ki Renggala. Kieu euy kumaha lamun urang teangun guru urang nya Ki Renggala euy. nya kumahanya urang laporan ke Ki Ocid. Ah eta bisa diatur ku wing euy. Nya lamun kitu mah kumasileng batu hayu urang lumampah. Pamiarasa dua anana nuluykeun lalampahna deui. Pamiara sadaya ari si barda teh nyarios deui. Bener betul euy. Urang ulah balik deui euy sakalian lumampah teangan guru urang. Pamiarasa dua anana robah pamadegan antara si barda sareng si betot arek neangan guruna nyaeta Ki Renggala anu tos lawas teu aya petepang pamiarasa. Pamiara sadaya ari barudak dua teh sajeroning lumapahna teh ngadon galecok ngarobrol. Lain betot. Teu karasa euy. Tos sababaraha lembur euy anu kurang disungsi teh. Nya anu kaliwatan maksudna mah. Nya barda kitu pamiarasa galecokna barudak dua teh. Bener euy barda. Itu tuh aya warung sakalian urang nya eureun. Nya euy. Urang ngopi. Harda lieur teh ieu teh sirah teh. Pamiarasa dua anana neangkeun eta warung teu lila tos nepi weh ka eta warung. Kaleresan nu gaduh warungna teh pameget. Kitu pamiarasa sadaya. Pamiarasa sadaya di antara budak dua teh pangheulana nyeros teh si barda. Sampurasun. Diwalon ku tukang warung. Oh, rampes ujang. Oh, mangga calik jang, mangga. Pamiarasa budak dua teh dariuk dina bangku panjang pamiarasa. Pamiarasa si barda nyarios. Kopi pahit mang, kopi pahit bae. Nya kula mah kopi pahit bae mang. Pamiarasa diwalon ku bapak warung. Oh, nya tuh jang.
Si Betut Mairan, "Mang, aya kajajanan naon, Mang?" Diwalon ku bapa warung teh. Oh jang, eta tah bajigur kudu besampe boleh disareng cau jang. Oh, Mang, mangga. Pamiarsa dua anak dari riuk dina bangku panjang. Kitu teh mah lapareun pisan pamiarsa antara si Barda sareng Betot teh. Oh, coba Mang teh bajigur, Mang. Siga nama seger telah mengadahar bajigur. Kitu pamiarsa cek si Betot. Pamirsa babrak dua teh di antara si Barda sareng si Betot jarajan saaya-aya bari jeung ngobrol ngaler ngidul sareng bapa warung. Pamirsa kakuping si Barda teh nyarios kieu. Lain Mang, ngomong-ngomong ieu teh lembur naon Mang? Ditempas ku bapa warung. Oh jang, dupi ieu mah lembur nya karang kihiyang. Sanes dupi ujang teh sahanya nembe ningali geuningan jang. Sareng ti mana ujang teh? Pamirsa bapa warung teh malik nanya. Diwalon ku si Barda. Oh Mang, hari kami mah duaan teh anu ti kampung Umbulan. Lamun ti dieu mah kabelah kulon Mang. Kitu pamirsa cek si Barda teh. Kitu pamirsa cek si Barda teh bari nunjuk manehna ka belah kulon. Bok si Barda teh nyerios deui. Lain Mang, ieu teh arek nanya Mamang apa henteu kalau namina Ki Ranggala? Celengkeung si Betut Mairan. Nya Mang, sugan apal tah kana nya Ki Ranggala maksudna mah. Pamirsa nu boga warung teh rada kerung bari jeung mikir anjeunna teh. Pamirsa pok bapa warung teh nyerios deui. Ke, jang. Sakanyaho Mamang mah eta teh Ki Ranggala eta jalma anu garang ganas lamun boga kahayang kudu diturutkeun jang. Bener Ki Ranggala. Bahaya jang ulah. Cek bapa mah ulah jang. Kitu pamirsa cek bapa warung teh ngahulag ka bodak dua. Pamirsa sadaya pok bapa warung teh nyerios deui. Teu kurang-kurang jang awewean di candak dah salakina dipaehan dah. Duh, jang cek Mamang mah mendingan batal lah. Mending batalkeun tujuan arek neangan Ki Ranggala teh. Sebab bahaya ujang. Bahaya jang. Lain naon nyaah ka ujang teh. Sebab kanyaho bapa eta Ki Ranggala teh jahat, sok maehan jalma teu puguh-puguh. Kitu. Pamirsa bapa warung nyariosna teh tegas na keranan bagun nyaaheun ka barudak dua teh anda si Betot sareng si Barda kitu pamirsa.
Pamirasa si betet nu tadi cicing bae nanya ka bapa warung. Lain mang sugan mamang nyaho eta Kiranggala teh di mana tempatna nya palumukana teh sugan gitu mamang mah terang gitu mang. Kitu pamirasa saura si betet sigana teh penasaran pisan pamirasa. Diwalon ku bapa warung. Duka jang, mamang kurang apal tah. Ngen bae cenah Kiranggala teh teu palumukana jang. Kitu pamirasa saura bapa warung tegas pisan. Nu akhirna si badak sareng si betet mayar ka jajananana nya ka jalan bapa warung pamirasa. Oh lain mang sabaraha teh. Nya mang sebelah hitung bae tah. Bajigur tah sareng kopi tah dengan sareng kulub pisang teh sareng boleh teh mang. Pamirasa kitu cek baruk dua teh. Pamirasa daya pok si badak teh nyarios. Mang, ieu kami rek nuluykeun nya lalampahan deui mang. Ditempas ku si betot. Nya mang. Atur nuhun mang ya. Oh, teu naon-naon ujang teu naon-naon. Sing hati-hati we. Nya di jalan teh. Nya mang. Nya mang tuh. Pamirasa nu akhirna budak teh ninggalkeun eta warung. Pamirasa daya nu akhirna baruak dua teh langleng ninggalkeun eta warung nuluykeun lalampahanna deui kitu pamirasa. Pamirasa sadaya nu akhirna baruak dua teh ngajajah kori milang lembur neangan laratana Kiranggala. Pamirasa sadaya baruak dua teh pas dugi weh kapi lemburan antara si Bardak sareng si Betot da aneh pisan pamirasa eta lembur teh tiisen pisan kitu teh mah duka kunana haon eta lembur teh. Betot aneh euy. Ieu pangsi lembur tiisen pisan nya. Pugu ge kang nya maksudna mah bada teuing aya nanahaon nya ieu teh. Siga aya areneh kieu. Ya pas aya urang teh eta pangsi lembur teh brag-brug nutupkeun panto tah barda. Nya aneh euy. Aya naon nya? Kitu pamirasa cek si Bardak sareng si Betot teh. Tuh, Barda. Itu tuh. Aya aki-aki manggul tangkal jagong. Sigana keur para munding eta teh. Coba tanya euy. Pamirasa si Betot curugna nunjuk ke tebeh kaler. Si Bardak panona nempo ngareretnya
ke eta aki-aki pamirsa nuju manggul tangkal jagung sigana wae keur para kebo pamirsa eta tangkal jagung teh. Pas ningali si Barda eta aki-aki nyawa aya aki-aki keur nyuhun tangkal jagung sigana wae keur para munding eta tangkal jagung teh pamirsa. Si Barda pamirsa nyarios. Nya betot. Hayu urang tu teangkeun euy. Pamirsa si Betut nyarios. Hayo tuh Barda. Pamirsa duanana nyamperkeun eta aki-aki anu mulih di kebon sigana mah barijeng nyuhun tangkal jagung kitu pamirsa. Pamirsa budak dua teh nyamperkeun aki-aki nu kakarak datang sigana ti kebon barijeng nyandak tangkal jagung nu meunang mengkeut sigana wae nya keur para munding. Pamirsa katingali aki-aki teh nurunkeun tangkal jagung anu disuhun teh. Pamirsa sedaya eta tangkal jagung teh sot weh diturunkeun ku aki-aki dina caket kandang munding kitu pamirsa. Pamirsa sadaya dupi aki-aki teh ngaluarkeun eusi kaneron teu aya jaba eta teh cai nu aya dina botol pamirsa katingali aki-aki teh ngaleueut nenggak cai dina botol sigana mah pamirsa aus pisan eta teh. Katingali aki teh lek pamirsa ngaleueut bangun nu hanaang pisan pamirsa eta aki-aki teh koloyong eta aki-aki teh pamirsa neangkeun eta babalean kitu teh mah aki-aki teh ngadon istirahat sigana bae tos capek pamirsa. Pamirsa ari jaljol teh barudak dua si Barda sareng si Betot. Selengkeung anu pangheulana nyarios teh si Betot. Punten Aki, ieu teh ngiring istirahat Ki. Sareng bade naros Ki. Kitu pamirsa saur si Betot teh. Ketinggali pamirsa eta si Aki teh siga ruaseun pisan barijeng pokna teh nimbalan. Oh, suganta sabaw yang yap kadinya ujang carita kata babalian ta. Pamirsa kitu cek si Aki teh. Ketingali si Aki teh bari ngusutan kesang pamirsa. Yap kadinya ujang. Yuk kageta kana babalian.
Eta si aki pamirsa ngarempeskeun barudak dua antara si betot sareng si barda bari ngusutan palupuh babalean kitu teh mah kotor pamirsa tapak hayam. Sok calijang kadinya asarewas ya aki manut ti mana ujang teh kasep. Oh, mohon Ki. Nuhun Ki, hatur nuhun. Kitu pamirsa cek barudak dua teh. Nu akhirna pabiarsa barudak dua teh dari yuk dina babalean anu pangheulana nyarios teh si barda. Punten Ki. Ieu teh lembur naon Ki? Nya kakaarak ieu ka lembur ieu. Diwalon pamirsa ku si aki teh. Ieu majang. Ieu majang lamun katlama. Lembur cituriang ujang sanes anu ti mana arek ka mana ujang teh kasep. Kitu pamirsa cek aki-aki teh. Pamirsa sadaya ari si aki-aki teh malik nanya, Sanes ujang teh anu ti meuli kitu sok karaget aki majang. Kakalak ningali meuli karasep garagah kitu ujang teh sigana anu ti pakotaan kitu. Oh, sanes yang. Sanes Ki Alti. Nya sanes atuh Ki. Ieu mah kelesan pisan aki ngalangu ka tebeh dieu. kitu pamirsa cek si betot. Hari kami mah aki ya ti lembur itu, lembur umbulan nuju neangan jalmi nukatlah kiranggala. Kitu tak aki. Kitu pamirsa sore si betot. Ketingali dupi aki-aki teh kerung pisan pamirsa. Sigawa nama ruas nguping cariosan barudak dua teh nyabit-nyabit nu namina kiranggala. Waduh, ujang. Montong ditului kenjang, mending di balarkeun eta. Ari sabab ujang kiranggala teh jalma jahat. Kejam jeung telenges. Kitu tah ujang. Kitu pamirsa cek aki-aki teh. Pamirsa nguping beja kitu barudak dua teh si barda sareng si betot siling reret. Pamirsa pok aki teh nyarios deui. Bahaya ujang. Ari sabab eta kiranggala teh lain lalawora ujang. Anjeunna jelema anu pakakasieun kurang lembur ieu ujang. Cek aki mah mending dibadarkeun ujang. Kalau jaki mah ujang teh masih karasep ngorakeun kitu teh ujang. Kitu pamirsa cek aki teh. Pamirsa daya pok si aki teh nyarios deui. Lain ujang basa kamari oge. Kajadian di lembur ieu kiranggala jeung anak buahna geus ngarampok di lembur ieu barang-barang anu dibawa jalmina teh nya maksudna mah jalmina dibinasa kitu ujang. Dipaehan eta ku kiranggala pamajikan kadang-kadang dibawa kitu ujang. Numawi aki mah khawatir ka ujang teh kasep.
Kitu pamirsa cek aki kita. Pamirsa barok dua kerung bari jeng siling reret pok si barda nyerios. Lain aki teh ari Ki Ranggala teh di mana palumukan aki tu aki nya sugan terang aki teh. Kitu pamirsa cek si barda teh. Ari si betot nu tadi cicing bae anjeunna mairan. Nya Ki, pasti Aki mah terang di mana tak nya Kiranggala teh Ki. Pamirsa diwalon ku si aki teh bari jeng pokna teh kieu. Waduh, ari sabenerna mah simpang siur ujang Kiranggala teh aya nu nyebutkeun teu puguh padumukanna, aya oge nu nyebutkeun Kiranggala teh di leuweung Belegbeg. Jadi belum Belegbeg ujang. Pamirsa ari si betot teh siga panasareun pisan. Lain Aki ari luang Belegbeg teh palih mana? Ke ujang. Lamun di dieu mah ujang ngetan ngidul. Kitu pamirsa cek si aki teh. Pamirsa daya si aki teh bari jeng kerung anjeunna pamirsa. Si aki nunjuk ka tebeh kidul. Jajag. Lamun di dieu mah kidul wetan eta lembur kasebut Belegbeg. Ya, lain lembur sabenerna mah ujang eta panuleban Satogalak eta lembur eta teh leuweung sabenerna mah. Kitu pamirsa cek si aki teh. Pamirsa sadaya pok si aki teh nyerios deui. Waduh ujang hampura aki. Ieu dianggulkeun bae ye. Diwalon ku si barda. Oh tenan naon aki tenan naon. Lain ujang. Katut teu ari ngobrol di dieu mah ujang. Oh tenan naon aki. Yap, mending ka saung aki yo. Tuh, ka saung aki deket di dieu mah ujang. Pamirsa sadaya si aki teh ngajak budak dua antara si barda sareng si betot. Kitu pamirsa. Pamirsa sadaya si aki teh ngajak baruak dua bari cangkat tina babalean maksudna mah ngajak ka rorompokna. Pamirsa tiluanana ninggalkeun nyaeta babalean. Da memang tetebih tidinya. Nya tina kandang munding kan rompokna si aki teh mung sababaraha meter pamirsa nepi weh pamirsa kadupi si aki teh muka tali panto nu di cangkolkeun dina paku reket pantu dibuka. Kitu pamirsa. Pamirsa sadaya blus si aki teh ka jero tuluy malik deui kaluar. Hayo ujang, ka dieu ye. Kalabat. Diwalon ku si barda sareng si betot. Oh mohon aki. Mohon Aki. Cek barok dua teh pamirsa hampir bareng nembalana teh.
Pemirsa sedaya ari si Barda sareng si Betet teh sami menah ka jero ngadon dulu tereret di buruan nyana rompokna si Aki da katingali bari jeung alit rompokna si Aki teh dilingkung ku tatangkalanya eta tangkal jambu batu. Eta tangkal jambu batu teh pamirsa meh peuy pisan buahna teh anu tos arasak pamirsa. Ketingali eta buah jambu teh ararageng pisan jambu putih sareng jambu beureum pamirsa. Celengkeung si Betet teh nyarios, Barda euy, eta buah jambu nya jambu batu meuni arasak pisan euy. dijawab ku si Barda. Nya euy, siga amis eta jambu teh euy. Pamirsa kakuping si Aki teh nyarios, Jak ngalang kalinya lumayan. Keur ubar barang reungjang. kitu pamirsa cek si Aki teh. Katingali barudak dua teh ngaralaan eta buah jambu. Eta buah jambu teh aya oge nu beureum sareng nu putih pamirsa. Pemirsa sadaya saparontosna barudak dua teh ngaralaan buah jambu belas plus asup ka dapur nya rorompokna si Aki. Katingali si Aki teh nirun seuneu dina hau bari jeung niupan seuneu hau nya pake songsong. Katingali si Aki teh sok sanes sabari jeung aki-aki tapi giat anjeun teh kana padamelan. Kitu nandakeun aki-aki anu sok rajin damel pamirsa. Ketingali si Aki teh nyupan songsong awi tos ruhai we seuneuna si Aki ngadon naheureu cai dina katel. Bari jeung hideung katelna teh pamirsa bakat kuramohong anu tos kandel kitu teh mah pamirsa. Mangga jak kanyata caralik hampura ye Aki. Aki mah nya ieu ye sorangan bae puguh ujang. Nya ini tos pupus teu aya ujang. Kitu pamirsa cek si Aki teh. Oh, teu nanaon Aki teu nanaon. Saur barok dua hampir bareng pamirsa. Pamirsa sadaya ari barudak dua teh rurat reret kaluhur ka handap bari jeung diukna palupuh diamparan ku samak anu tos butut pamirsa. Pamirsa pok si Barda teh nyarios, Punten Ki ari eta naon nya nu panjang jeung eta teh nu ngagantung. pamirsa si Barda bari nunjuk kana bilik diwalon ku si Aki. Oh ujang. Eta mah jak tiplek pagi Aki ngalauk ujang. Lamun eta teh jak eta mah kongkorak muling.
lamun kajawa eta munding kanyahuan ku aki kongkorakna sok kesana kita ujang. Kitu pamirsa cek si Aki. Pamirsa daya ketingali si Aki teh anjeunna nangtung maksudna mah anu diteangannya eta dina paparaan. Oh nyanak naon aki teh? Nya Aki nyadak naon tong ngerepotkeun Aki. Cek si Betot sareng si Barda. Lain ujang pak ngerasa kita nyusupkeun ye cau muli. Oh bener ujang tos karasa cau muli tahu sampai malu lagi ye teu kadahar ujang. Tuh aki menjadi sorangan bae cai ngadahar. Cau maseur aki mau ujang siap tak daharan. Kitu pamirsa cek si Aki teh bari nyadak cau tina paparaan. Aki mau ujang hirupna kieu bae. Paling ge aki mah ye ngaroko daun kau ujang. Cakalang-kalang saminggu sakali aki sok pesen bakona mah ye ka pasar. Malum ujang tidak mulu mahal rese. Ari ku daun kaung-kaung bae mah aki teh seueur ujang. Kitu pamirsa cek si Aki bari nunjuk kana daun kaung anu tos melangerokan. Da memang pamirsa rewi pisan eta di lebetna rompokna si Aki teh ku alat-alat palagi kasab kaleuweung. Kitu pamirsa. Pamirsa pok si Barda teh nyarios deui. Sanes aki teh sugan seueur nya biasana sepuh masuk seueur jimatna kitu kita. Nya seueur nya batu cincin aki mah. Kitu pamirsa cek si Barda ditempas ku si Betot. Nya Ki sugan Aki mah taboga ilmu naon tah. Turunkeun ka uing Ki. Ja uing mah ye taboga ilmu Ki. Lah ujang. Kamu nada haod ujang aki mah bolo. Eta mah tidak ku batu cing bae ujang seueur. Kalang-kalang aki malimu tu tina hulu cai tempat krung sik. Eta batuna beuleuh ujang dicana ku aki. Oh mohon ki nya keur dewek baki atuh. Mending keur urang atuh Barda. Si lain betos boga pan. Kitu pamirsa cek baru teh sigan pasini pisan.